Mun tadi ngadenge ayat anu indah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wallahu a'lamu bimuradi. Wa min ayatihi tina sawarehna tanda kamaha kawasaan Allah, maha luhur Allah, maha gagah Allah, an khalaqalakum, Allah ngadamel ka urang, didamelna ku Gusti Allah teh azwajan, jojodoan. Nu ngajodoh teh lain urang bae, kabeh hampir sajodoh-sajodoh. Langit ngajodoh ka bumi, bagus ngajodoh ka goreng, teas ngajodoh ka empuk, ngeunah ngajodoh ka teu ngeunah. Di antara nu ngajodoh lalaki jeung awewe, maha kawasa Allah, azwaja. Didamelna ku Gusti Allah teh beda, lalaki lalaki, awewe awewe. Ari lalaki mah ku Gusti Allah didamelna kasar, pilih ku urang tulangna kasar, dagingna kasar, kulit nage sanajan kadeleuna lesang kasar sabenerna mah, lempangna kasar, heuras ngomong kasar, heuras sagalana heuras lalaki. Malah aya anu heuras sakapeung, sakapeung leuleus sakapeung heuras, eta lalaki eta. Lamun eta henteu henteu heuras leuleus, misalnya aya lalaki kasep ya, kasep dasar kos Habib nu tadi kan kasep teh, tapi eueuh nu heurasa ditoel ge kieu bae tawadhu. Kasep aya di nyana, pinter aya di nyana, sugih aya di nyana, gagah aya di nyana, nganu hijina teu heuras, boro-boro parawan atawa jahe. Nini ge teu hayang aing lain butuh kasep, butuh eta. Eta nini eta. Nah iyalah lalaki. Ari awewe mah didamel ku Gusti Allah teh serba leuleus haripu. Tulangna awewe mah lemes, dagingna lemes, kulitna lemes, sanajan kaduluna kasar, lamun ku urang diusap lemes. Komo dina dada mah leuleus sama. Malah di samping aya daging nu leuleus, aya liang disuklak diseklok. Tak ieu awewe. Eta diciptakeun model kos kitu ku Gusti Allah.
lamun aya awewe okosan nu geulis ngaji nyawa teu nu geulis ya Pak Arnas mah tuh tambah tahun lama coba tahun baru teu jauh aja mah ieu dasar ahli sorga meureun atawa bodoh teu jauh coba zaman kuari nu geulis ada Syahrini dasar neraka ibu nanya aya awewe geulis tapi eueuh liangan geulis tinggal geulis molek tinggal molek bahenol tinggal bahenol eueuh liangan saha daek emang geus ti kudratna Gusti Allah lalaki mah aya nu heuras awewe mah aya nu nyeglok eta azwaj ngaranna kulantaran Gusti Allah nyiptakeun manusia beda lalaki jeung awewe dibedakeun ku Gusti Allah hukum-hukumna ge timimiti hukum auratna beda auratna lalaki mah baina suruh warukbah gampang bujal jeung dengkul antara bujal jeung dengkul aurat lalaki sakitu nu mantag lamun urang geus ngaji Fathul Muin gampang salat urang deuk salat teu kudu neangan samping urang deuk salat teu kudu neangan jubah deuk salat teu kudu neangan baju neangan anduk anu rada gede asal katutupan bujal jeung dengkul wudu beres wudu langsung salat Allahu Akbar di masjid los masalah ieu mah bangsa nu kararieu teh sok make jasa kieu keur hareudangna leulewihi ye leulewi atuh masa jas dipake peruntukanana jas mah jang usim tiris jadi lamun usim panas make jas teu sehat kurang sehat ya sarua jeung kula meureun ge kurang sehat tah auratna lalaki mah babari sakitu bae geus lelempangan ka mamana ge sakitu bae masalah ieu kadeulean masalah lalaki mah hampang awewe mah diciptakeun ku Gusti Allah ti mimiti auratna ge jami'ul badan sakabeh awak kadeuleu bae buuk hiji calon neraka kadeuleu kabeh kerak neraka tah batak sek Habib tadi iman jeung takwa anu perlu dibangun ulah wae ngabangun luhur-luhur ilmu piwalieun hese make suluk sagala eta beta nutupan aurat sakabeh awak mantep kecuali di kamar jeung salakina buka kabeh masalah cek salakina teh kula mencina ieu kakak mah hayang neuleuh neng teh lain beungeut doang naonna tuh hayang neuleuh dada ditablak beres kurang puas hayang neuleuh pingping porosotkeun set beres eta na ge hayang dideuleuh Kak ieu mah lain deuleueun pakeun Kak aduh iya malam panganten kieu aduh ya Allah ya Masya Allah ieu kakarak auratna doang cara salatna beda cara salatna lalaki jeung awewe beda geus bararisa tama kabeh cara muamalahna muasyarahna lantaran diciptakeun ku Gusti Allah lalaki jeung awewe beda hukumna ge beda awewe mah teu meunang jadi lurah jadi pamimpin jadi camat teu meunang haram
Pandi dia mah lurahna ge cewek. Ya kan? Tuh cewek. Ih urang dia tolol kabeh. Dicimpin ku cewek. Anu kumaha coba atuh. Geus menyalahi aturan. Negara demokrasi teh ya. Negara di luar Al-Qur'anul Karim. Mantap kos kieu kaayaanana. Ngan kulantaran leluhur urang baheula nya nagarana lain negara Islam, menghormati ka leluhur urang, nu penting ulah aya nanaon ngan tetep make aturan-aturan. Make filter anu meunang atuh mangga ceuk agama, anu henteu mah ulah. Di urang geus kebablasan, sabaraha bupati nu awewe, sabaraha gubernur nu awewe, sabaraha camat awewe, sabaraha lurah awewe, mangga bae di dunia mah. Engke bae insyaallah nu pernah jadi lurah ka neraka. Insyaallah. Insyaallah kula beneran ya. Ku sebab teu meunang nu pernah jadi camat yang mengalamilah ka neraka sanajan nyana ngojai. Ngojai doang gitu tak ai ka surga mah ka surga ngan ngojai heula. Teu kebal sih 1000 tahun. Lamun teu tobat. Atuh lamun bisa tobat teu masalah. Asa moal terus ya ngaji. Saya moal terus ya. Singkat bae tapi Gusti Allah ngadamel makhluk nu ngaran manusia azwaj, aya lalaki aya awewe, dilanjutkeun ku Gusti Allah litas kudu ilaiha supaya sakinah teh hartina tentram. Lalaki sakumaha sugihna gagahna mun can boga pamajikan moal tentrem. Awewe sakumaha gelisna sakumaha kaayaannyana sakikitu poharana can boga salaki moal sakinah. Tapi lamun geus boga pamajikan lalaki awewe boga salaki, masya Allah tentrem hate, tentrem anu mantap tentrem dek naon deui atuh lantaran dibere kanikmatan anu gede di dunia. Cak Ibnu Ruslan nikmatud dunia salasa altu tabar nomor kahiji naon uklun, kadua surbun, tilu idkholu zakar. Dia kanikmatan anu pohara. Tapi aya jelema rumah tanggana teh masya Allah asal amprok bae jeung pamajikan ribut. Asal amprok piring 2 mah peupeus. Asal amprok turub saji ngalayang. Asal amprok lawang gobluk-gobluk. Masya Allah eta mah asal kapanggih kos kitu. Oh katentreman. Tapi anak mah barang dihitung 12. Bisa kitunya etanya. Artinya teu kahalangan ku ribut beureunya. Ribut mah ribut atuh eta mah terus. Tah si kumaha tah si Nur Jaya kos kitu amat sih. Padak eta jelema dibawa wae foto pamajikanana. Fotona selalu dibawa di dompet. Asal neuleuh hiji perkara boh di mobil, nyana keur di mobil. Neuleuh hiji perkara anu teu akur jeung hate. Cokot dompet di dieu foto pamajikanana. Ketutupan deui. Keur di kantor ge jadi keur di kantor
manggi bae hiji perkara nu teu ngeunaheun kana hate cokot dompet dideuleu foto pamajikanana kieu ketutup deui di pasar kitu kene keur ngaji ge keur gaji jamiahan ieu jeung batur nya naon mustame aya bae anu teu ngeunaheun kana hatena dideuleu foto pamajikanana pandang hebat mah rajin jasa deuleu foto pamajikan rajin datang ke babaturanana ge babaturan heran Masya Allah eta sih ku setia jasa beureunya foto di duluan bae malah aya nu nanya ente sih kunaon sih sakedeung-kedeung deuleu foto pamajikan sakedeung-kedeung deuleu foto pamajikan emang geulis jasa ulah ngomong rahasia ieu mah keisuk kitu deui jadi babaturanana teh ieu penasaran ana mah ieu hayang nyaho ka ente nu sabenerna ieu foto pamajikan panggeulis sadunya tanaon dideuleu deui sulai nyaho sih mah ieu rahasia rumah tangga aing tetep teu bebeja katilu kali coba aing pangbejakeun sakedeung setik we ieu nu mantak dileuleu dan rahasia naon emang geulis jasa coba aing deuleu bareng dideuleu ku babaturanna ya biasa bae foto nama pasaran ieu mah cewek ieu mah di Cisoka mah ambalaya ieu mah Cisoka mah ambalaya ku sia deuleu emang setia jasa tanaon lain sia lamun hayang nyaho aing lamun neuleu nu teu ngeunah neuleu ieu cager emang kunaon leuwih leuleu pamajikan teu ngeunahna lamun neuleu perkara anu teu ngeunah leuleu foto pamajikan tiis sebab wabeh eueuh nu ngaleuwihan pamajikan aing galakna aing teh terem asal neuleu naon bae neuleu pamajikan dah can sakumaha teh mah kos kitu mah can sakumaha teh mah pokona mah aya jelema ditampilingan neuleu foto pamajikan ya can sakumaha aing mah dijejek tiis tadi batak foto pamajikan bawa bae abe tiis ke jero hate mata kaji pendi mah pamajikan dibawa bae kuku lagi keur pajar geulis jasa henteu eta caknya tarariis dunia neuleu naon bae ge tiis neuleu kotok ngadu can sakumaha can sakumaha teh mah kotok bibinti kitu mah aing mah kokoprak di kitu-kitu ka aing tah eta nah ieu padahal mah Al-Qur'an ngajelaskeun litaskunu supaya sakinah Kangjeng Nabi pamajikanana membuat sakinah ka Kangjeng Nabi sahabat-sahabat pamajikanana mawa indah ka salaki dina berjuang nyeun pondok pesantren berjuang dakwah lamun pamajikanana teu ngadorong ka salaki moal sakinah tah pamajikanana anu bisa nyieun sakinah ka urang urang teh jadi ieu dihibur ku pamajikan jadi lamun salaki keur rada teu ngeunah awak pamajikan ngarti kak bangun teu ngeunah awaknya Masya Allah kula ge sarua pangpencetan kak kuda dibodem bisa ku aing aduh ya Allah ya Rabbi da ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dek nyaritakeun sakinah aya sakinah sakadar di dunia aya sakinah di akhirat ieu ngan moal lanjut dek nyaritakeun sakinah litaskunu aya rahasia sakinah kunaon jelema diangkat jadi wali kunaon diangkat jadi sholihin kunaon jelema diangkat jadi ahli ibadah ieu adalah teu kaluar tina kasakinahan bahkan di luar sakinah eta aya sakinah anu leuwih tibatan eta sakinah di dunia mah teu sabaraha urang hirup di dunia tapi geus ngarasakeun katentreman akhirat ieu sakinah nu mahal ngan kulantaran kondisi sim kuringna ieu mah teu bisa dipaksakeun tadi saudara tadi asup angin dikerokan geus
ngadahar atau sakadar bodrek manggeus tapi masih kene angin aya kene geus teu bisa dilanjut ieu mas sakieu bae ke dilanjut sabada kaula aya deui insyaallah atuh Habib bisa ngalanjutkeun atawa Ki Subandi atau Ki Wahab atawa Ki Nurjaya da datang ka subuh Ki Nurjaya datang ka subuh masalah jangan nama perembe iya kayak orang baralik nama terus baik yuk kulantaran kurang sehat dikersakan baik Gusti Allah tak iya mah atuh kahiji sim kuring gitu kalau surur kurang doakan kedua mempelai mudah-mudahan dipanjangkan umurna diberkahkan imah tanggana diberes sakinah mawadah warahmah oge anu dihaulan mudah-mudahan tadi dihampura sakabeh dosana dilegakeun dicaangkeun di kuburanana urang kabehan mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala rupina bae urayanana teu dilanjut insyaallah iraha waktu deui urang lanjut masih panjang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun indah ayat eta engke bakal kapanggih paingan Allah nyieun makhluk manusia ngajodo bakal kapanggih bagi jelema anu tafakur itulah dicekapkeun sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi